Assalamualaikum, Sampurasun. Bertemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran Bahasa Sunda kelas 3, Pangajaran 2. Kumaha kabarna sadayana? Mugi sararehatnya. Ayeuna urang lebet ka pangajaran 2. Nyaeta pangalaman anu mata kenineng. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami teks narasi sederhana tentang pengalaman yang mengesankan, serta dapat membaca nyaring teks narasi sederhana tentang pengalaman yang mengesankan dengan lafal dan intonasi yang benar. Teu acan maca bedas, Bu Guru bade ngajelaskeun heula naon eta pangalaman anu matak nineng. Pengalaman nyaeta kejadian anu karandapan ku sorangan. Pengalaman adalah kejadian yang pernah kita alami. Hayu ayeuna urang kawitan diajar. Buka buku Midadami kaca 16. Di ditu aya bacaan judulna Jalan-jalan ka Selabintana. Pek ayeuna ku hidep baca cing bedas. Ti mimiti carita nepikeun ka rengse caritana. Saparantos rengse maca, pek ayeuna jawab ku hidep pananya di kaca 18 nomor 1 nepikeun ka nomor 5. Jawabanana ku hidep ditulis di kertas elok. Sanggeus rengse nulis, tangtu hidep tiasa nyaritakeun deui pangalaman jalan-jalan ka Selabintana ngagunakeun basa sorangan. Kintunkeun nganggo voice note ka Bu Guru sareng pagurunya. Bu Guru cekapkeun dugi di dieu heula. Hatur nuhun kana perhatosanana. Insyaallah urang sasarengan deui diajar di minggu payun. Tetap semangat, tetap gembira, oge kedah jagi kesehatan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.